Mitra nuju ngadangukeun carios nyambung judulna Gelebugna Angin Rawa Ono karangan Aan Merdeka Permana. Mang Jaya saparakanca ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa katampi kalian kabingahan. Atuh pon kitu deui Mang Jaya nuju ngaca dongeng ieu mugi-mugi urang aya dina kawilujengan sehat salalamina. Ari kasehatan eta para mitra nu ngajagana diri urang sorangan. Janten para mitra sadaya pang-pang pamiti tiasa diri urang sorangan dijaga ku batur kitu. Pamiti tiasa urang ngajaga sorangan mah laksanakeun we. Mana nu kinten-kinten nimbulkeun bahaya kana kasehatan urang ulah dipayunan. Ieu mah nimbulkeun bahaya halo cenah dipaju. Ulah para mitra jauhan we. Jauhan kitu mah. Kabayakeun cenah jauhan kitu mah cenah para mitra kitu. Aduh. Alhamdulillah Mang Jaya dugi kadang ieu dipabari yuswa tiasa nepangan mitra dina umurnya terus janten lansia paripurna di para mitra 80 langkung atuh. Gitu diandawisnanya. Mangga dongeng nu judulna nyaeta Gelebugna Angin Rawa Ono karangan Aan Merdeka Permana urang teraskeun ayeuna nincak bagian ka-84 Wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya, wilujeng tepang dangu sareng Mang Jaya saparakanca. Mang Jaya saparakanca para mitra bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari. Masih keneh nuju ngahanca carios nyambung karangan Aan Merdeka Permana dina lalakon Gelebugna Angin Rawa Onom. Ayeuna teh para wargi nincak bagian ka-84 teh karaosnya para mitra sadaya. Atuh kumaha ye Mang Lendra dina ngoning anjeunna berjuang cenah para wargi, kumaha ketakna Mang Lendra dina ngoning maluruh kajadian-kajadian nu tumiba di cenah rancah teh ya. Nu aya kaitanana sareng patula patalina nyaatkeun rawa para wargi, nyaatkeun ranca atuh nu disebat daerah Rawalakbo kitu diandawisna para wargi. Mang Lendra ngagerendeng jero hatena. Rek dicobaan we ku aing dina hiji waktu mah. Ku aing rek diintip-intip yeuh nah bener henteu tah. Kajadian teh heueuh caritaan si Ujer babakuna mah. Ceuk hate Mang Lendra. Kituna bari walih milih-milih waktu anu mustari. Iraha cenah manehanana kudu nalungti. Iraha manehna bisa ngintip-ngintip eta jalma para wargi sadaya. Dina hiji peuting Mang Lendra nyelendep kaluar ti kobongna. Eta teh kusabab hawa alam karasa beda. Naon anu jadi beda manehna ge teu bisa ngajelaskeun sacara jelas. Ngana mae bae memang para mitra. Ceuk manehna mah cenah karasa beda we kajadiana sawaktu harita teh. Malah kadenge kontan sora anjing babaun. Angin ngagelebug para mitra sadaya gegelebugan harita. Aya hawa kuat anu karasa ti lembura tebeh kaler. Ulah kaler datangna itu ye. Karasa ku aing itu. Angin ge. Angin babaung kadenge coba angin gegelebugan. Ya. Wah ingat dicoba we tayu datangna ti belah kaler ye. Hayang nyaho kayanana. Wah ing dipalungtik wah ing. Ceuk hate Mang Lendra para wargi sadaya. Bari harita belesat. Manehanana ngabelesat ka tebeh kaler. Manehna nuju kana sora-sora sasatoan di sada. Malah sora awul ge ku manehna didatangan. Mari datangna angin ku manehna didatangan. Manehna lumpat lir jamparing melesat tina godewa. Mungguh matak pikaheraneun para wargi anu mulia. Matak pikaheraneun batur nu ngawaskeun. Manehna teu apal harita para wargi. Manehna teu apal ti iraha boga ilmu lumpat model kitu. Cek batur nyanu kieu cenah.
Nu kieu cenah nu disebutna ilmu napak sancang teh. Nyata lumpat tarik bari dampal suku teu napak dina lemah. Anu dipiboga ku manehanana ilmu sarupa kitu manehna nyaeta nuju ka tempat datangna angin jeung nuju kana sora-sora. Anu sora-sora pang-pang nama sora anjing ngagogo. Malah sora aul disada dituju ku manehanana. Cenah awakna ngarasa hampang kacida. Saban suku ngalengkah. Sangkan ngablesa tari. Mun kabeneran harita aya jujukutan jangkung. Malah ma para mitra sadaya kabeneran lumpatna dina beungecai. Manehanana para mitra. Manehna lumpat ukur napak dina pucuk jujukutan. Mun kabeneran dina cai manehna atuh dampal sukuna aya dina beungecai. Dampal suku bisa nincak beungecai sanajan nincak ukur sakocepat. Tapi awakna ngablesa tari. Nyaan luar biasa ilmu nu dipiboga ku Mang Lendra sapada harita para wargi sadaya. Mang Lendra ngagerendeng ngajero hatena. Aduh. Nya ieu aing ngadadak. Boga pangabisa sarupa kitu. Muhammad si jaka bantangin anu nurunkeun ilmu ka aing ieu. Cek Mang Lendra jadi inget deui ka jaka bantangin. Nya cenah saprak manehna balik deui ka alam manusia. Mang Lendra teh mimitina mah ngarasa leungiteun. Sabab jaka bantangin ieu karasa ngayakeun hubungan deui. Malah masih Surajaya oge nyao aya di mana. Padahal apan jangjina mah tiluan teh muru alam manusia sabab hayang ngudag-ngudag jaka sampireun katut ratu aning-aning kingki jeung wadia baladna. Ari ayeuna wuri-wuri jaka bantangin eueuh Mang Lendra bet boga pangabisa sarupa kitu. Para wargi anu mulia kocapkeun Mang Lendra anjog ka hiji lembur leutik. Panenyona harita teh atuh manco. Ku panenyo lahir mah lembur teh munggu comrek ti iseun. Sabab pangeusina geus gempar sarare tibra. Tapi nu kabireungeuh ku mata batin Mang Lendra mah henteu kitu. Nu kabireungeuh ku panon batin Mang Lendra mah dia eta lembur teh keur diayakeun pesta. Ngan lain pesta sailaharna dina pesta ngariakeun nu kawinan atawa ngariakeun budak sunat da eueuh pintonan hiburan jeung eueuh nu curak-curak dahar. Ieu mah rame sote ku nu ngumbar birahi. Di sababaraha imah ku mata batin Mang Lendra kabireungeuh. Aya pasangan-pasangan keur ngumbar birahi. Mang Lendra teu apal naha nu keur patarema cinta teh antara salaki jeung pamajikanana atawa lain. Nganu eces. Eta kagiatan kitu teh kapanggih keur pada pangalalajoanan. Nu lalajo bari pating cikikik pating gagak katinggara ngagak-gak. Malah bari jeung curak ke surak-surak amal-amalan. Cakakak ka sora para mitra sadaya anu seuri ngagak-gak harita teh. Bari matak pikasieun para wargi sadaya. Malah mah harita oge nu ngagak-gak seuri bunga ningali kaayaan kitu dina eta pesta teh kadenge pisan ku Mang Lendra. Sedeng nu jejeritan pon kitu kene kadenge para wargi. Ngandakeun cenah anu suka bunga jeung aya nu jejeritan sagala rupa. Nu seuri ngagak-gak jeung papadana. Malah kadenge harita ge para mitra angin ngagelebug. Malah manebak kadinya teh karasa pisan ku Mang Lendra oge. Didinya aya sora para wargi jiga-jiga nama sora meureun sora nanahaon. Da sorana kieu. Ayo. Ayo nuluykeun. Ulah eureun. Tuluy. Tuluy.
tuluy 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 Kitu para mitra cek hiji makhluk pikasieun nu irungna melengkung jiga pamatuk ekek. Sapasang panon ngelok dekok harita ge para wargi sadaya jeung sakujur awakna hejo ngagedot. Eta makhluk aheng kerenyeng celek dina hiji ranjang. Jumlahna lain hiji deui tapi aya kana welasna. Kurang ajar sianya. Aing bet disuguhan kulalajoaneun anu kitu patut deuleu. Ceuk hate Mang Lendra ngabalieur. Manehna terus lempang mapai-mapai eta pilemburan. Bari sora anjing kadenge rageg harita ge para mitra. Malah sora aul harita ge kadenge meni melebung kadengena. Manehna tuluy lempang mapai-mapai pilemburan. Tapi saban manehna mangihan sapasang jalma para wargi anu keur gulei harita ge saban kepanyahoan keur pada ngalalajoanan jeung deui kadenge pating cakaka ka cenah sora anu nyeungseurikeun bakat ku bunga nya jiga nama anu ningalikeun teh bangsa dedemat dedemit bari seuri ngagak-gak harita ge. Memang kaayaan kitu kadenge para mitra nu susurakan jeung nu mere sumanget eta pola sapasang jalma tea kitu diantarana para wargi. Harita awak Mang Lendra bebelesatan bari jeung harita teh kadenge angin ngahiu sorana tarik ke kabina-bina. Napikeun kadina hiji waktu manehna manggihan di mana ayana juragan ujer. Harita para wargi sadaya juragan ujer ateng napi harita teh para wargi sadaya nyaeta juragan jure Bandar Kalapa tea. Tetela eta lalaki keur oleng panganten jeung hiji awewe di hiji kamar. Ngan anehna teu sailaharna nu keur ulin birahi nu kudu kabireungeuh boga kasenangan. Da ieu mah geuning meuni jiga nu kasiksa kitu. Awakna jiga nu geus lungse tapi bangun anu maksa-maksakeun maneh ulah eureun. Cawene nu jadi batur oleng pangantenna ge sarua. Manehna jiga nu geus kasiksa tapi jiga nu ulah eureun. Sumangga para mitra sadaya dongeng urang teraskeun deui ieu dongeng nu judulna para mitra Gelebugna Angin Rawa Onom. Karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ka-84. Para wargi kaum dangu. Harita teh katingali ku Mang Lendra para wargi sadaya. Eta jalma manehana teh geus kasiksa tapi jiga nu ulah eureun. Malah mah para mitra sadaya manehanana atuh sakapeung sapakapeung kadenge manehna ge jejeritan. Eta jalma teh para wargi sadaya jejeritan kadengena ku manehna jelas pisan. Bari aya nu ngagak-gak seuri. Malah mahlian ti kitu. Malah pasakapeung-kapeung para wargi sadaya atuh kadenge nganglu. Geus kitu jejeritan deui. Kitu jeung kitu we. Waktu ku Mang Lendra ditelek-telek para wargi tetela. Boh juragan ujer boh cawenena kabireungeuh katumpangan kuraga sejen. Nah geuning. Jiga-jiga eta aya makhluk sejen. Geuning kana raga juragan ujer aya raga sejen. Nun milu nyeusup nya eta kagenahanana. Aduh, mana kitu ge? Pasti ditumpangan ye, ku makhluk sejen ye. Cek pikir Mang Lendra bari olohok jeung gogodeg harita ge para mitra manehna ngarasa heran. Heran luar biasa herana harita ge atuh memang juragan ujer jeung si cawene ge sarua keronghok pada ngalalajoanan. Rupa-rupa makhluk harita teh
aya makhluk nu awakna kasar warna hejo carulang jeung sirahna tandukan, aya nu beungeutna harita oge dempak jeung dekok, panonna ge culak cileuk, aya makhluk nu ngariring kiwik harita teh buukna gimbal jiga sapu inyu, kabeh keur lalajo nu ulin birahi. Saban baturna anu cengkat kaluar tina eta raga badag juragan Ujer, saban blus raga sejen kitu jeung kitu bae pilih genti harita teh. Aduh. Paingan juragan Ujer jiga nu geus kasiksa. Da meureun aya nu milu nebeng ulin birahi. Mangkaning meningan tri aya welasna kieu. Aduh. Kayak kieu mah yeuh. Berarti juragan Ujer teh nyaan yeuh. Manehanana keur diasupan ku makhluk sejen gitu yeuh. Ceuk Mang Lendra. Kusabab mireungeuh juragan Ujer jiga geus kasiksa pisan. Atuh kubrag Mang Lendra nubruk panto nepikeun karujadna pisan sapada harita. Welas-welas bangsa dedemat-dedemit ku Mang Lendra ditalapungan hiji-hiji. Atuh ku tarik-tarikna nalapung basa awak dedemit ngacleng nubruk kana tiang imah. Nepikeun ka alancur awakna. Malah mun kabireungeuh mah getihna ge nepikeun ka amayah di dinya. Amalayah di mana-mana. Para dedemat, para dedemit harita ge ting koceak, ting jarerit. Nu hayang salamet ting belesat gagancangan ngajauhan eta kamar. Sanggeus kabeh dedemit eueuh, nu kari tinggal awakna juragan Ujer, nu nang karak bengkang teu walakaya. Kajaba empes. Atupun kitu deui cawenena, harita teh nyang saya teu walakaya para mitra sadaya. Para mitra kaum dangu, hari Mang Ujer tuluy harita teh, juragan Ujer harita teh para mitra sadaya, nyarita. Keke, sahari maneh, kunaon iteh? Ai maneh, kunaon maneh eueuh tata krama pisan? Asup ka kamar batur barina oge. Cek juragan Ujer masih kene renghap ranyu. Nang karak bengkang para mitra, alasan masih keneh lungse taya tangan pangawasa. Tapi nyarita mah bisa, atuh kitu deui cawenena. Masih ngajiga nu era campur ambek ge. Gawena ukur uman iman harita teh bari awakna mah geus teu kuat ku lungse. Leuleus lungse taya tangan pangawasa. Hari kami mah ngaran teh Lendra. Badegana juragan Benerawadana Raja kami teh. Temal Mang Lendra bari luak lieu kasabanjuru imah. Sabab kabireungeuh harita teh aya sabubuhan dedemat-dedemit nu nyampeurkeun bari pating polotot ambek. Harita ge para mitra sadaya, tuluy atuh juragan Ujer nyarita deui. Hah? Baruk sia teh pangkat badeganya? Nah teh nyaho? Sahari aing deuleuh. Nah sia teh nyaho sahari aing heh? Ceuk juragan Ujer para mitra. Bari cengkat ngan acan genangtung awak geus digedebut manten labu. Bawaning ku leuleus lungse taya tangan pangawasa. Awakna leuleus ceuk paribasana lir kapuk kaibunan lir kapas kahujanan jana para mitra. Ngalumruk teu walakaya harita ge. Harita para wargi juragan Ujer taya tangan pangawasa. Mang Lendra terek nulungan nu tigedebut sabab harita manehna keur ditarajang ku sabubuhan makhluk dedemit nu rupa-rupa beungeutna baleh pating cakakak sagala eta dedemit teh bari nyampeurkeun harita teh ka Mang Lendra para wargi. Hei para kanca kabeh, Ponaran da ponaran siga kabandangin deuleuh. Urang ajar geus wani-wani ngaganggu ka urang. Hayu balad-balad. Geura ponaran da siga kabandangin. Sabab munteng itu pasti bakal ganggu
kana gerakan pasukan urang Jaya. Cek dedemata keminan dedemit meureun para mitra sadaya. Anu sungutna derwak harita teh para wargi. Di ditu namah meureun pupuhuna. Irungna borok kenanahan jeung sihungna rangeteng. Bareng jeung eta Mang Lendra geus langsung pada ngepung wakul buaya mangap. Harita Panglendra geus pada ngariung ku para dedemat dedemit anu harita rek nyangkalak Mang Lendra. Sakumaha nu kauninga harita angin ngahiuk ka eta patempatan kadenge menikarasa ku Mang Lendra para wargi. Sedengkeun eta minangka namah meureun pingpinan dedemit anu tadi disebutkeun teh nyarita. Anu sungutna derwak irungna borok nanahan jeung sihungna rangete. Mang Lendra harita pada ngepung wakul buaya mangga. Harita keneh para mitra demat dedemit bari ngagak-gak seuri. Manehanana ngepung Mang Lendra bari pating gorowok. Pating jererit bari pating cakakak harita teh. Ya, hayo serang! Sabubuhan dedemit nyobaan ngepung Mang Lendra. Bari narajang ku rupa-rupa tenggeulan. Tapi para mitra tetela Mang Lendra ge teu cicingeun. Manehanana malah manumi heulaan narajang ku rupa-rupa tenggeulan. Tur balukarna awak dedemit loba nu ting aracleng katonyok wi saleresna mah gamparan. Hirup di alam dunya teh silih perlukeun kitu tah. Ngatuh lamun cenah urang ngaganggu salah sawios cenah sabagian tanya eta sato-sato mangka bakal loba sato-sato sejen anu harirup gitu. Tah sapertos tadi disebatkeun bangsa kada ditewakan. Atuh semuanya eta orai-orai atuh diparehan. Atuh model bangsa simet teh sareng atuh nu sanes-sanesna beuki senang we harirupna. Antukna maranehna ngaganggu ka umat manusia. Nya eta ngahakanan dangdaunan ngahakanan pare kitu diantawisna. Tah eta we sumuhun. Padahal kapan eces eta sato kasebat teh hakaneunana nya sabangsa simet sareng hahamaan. Kitu we oge. Cik Mang Lendra ngadenge beja yen pelak pare di sawah beaku hama. Atuh nu araya reuwas kabina-bina sabab sawah teh di antarana nya pelak maranehana pisan. Nya bongan me atuh dina minggu-minggu ieu. Nu didaramel saban menak orai bangkong atuh malah manuk-manuk teu boleh diala bae. Nya tangtos we sabangsa hama-hama teh ngareksak tutuan patani kulan. Cek si ujer para mitra. Nu kita tadi jempling wae teu ngilu nyarita. Manehna ayeuna ngilu jabung tumalapung. Ngatuh cenah nepikeun eta cenah pasualan. Atuh para wargi sadaya sakumaha nu kauninga para mitra di dunya ieu aya nu namina ekosistem para wargi. Ekosistem eta atuh silih perlukeun gitu di antawisna. Contohna wae para wargi sadaya tadi disebatkeunnya simet diperlukeun pisan cenah para mitra minangka hakaneun orai. Orai ge para mitra kedah diantep teh ulah dipaehan. Margi upami orai dipaehan bangsa ieu model beurit sareng sajamina beuki seueur gitu para wargi diantawisna. Janten silih perlukeun kitu nya. Namun lami-lami mah da orai ge atuh paeh para wargi sadaya. Kitu diantawisna. Di mana orai ngaganggu ka manusia, paehan ku manusia kitu. Kitu para wargi sadaya. Atuh memang eta ekosistem namina. Upami dipegat hiji para wargi cenah eta anu sok naon teh nu sok maehan bangsa beurit dipegat model orai ditumpurkeun beurit mangkin seueur. Akhirna beurit nyerang ka manusia para wargi sadaya. Ai nyerang nama sanes langsung ka manusia, namun kana pepelakan. Contohna ka sawah, kana pare, sareng kana karengka ieu naon teh pepelakan anu sanesna. Ieu namina silih perlukeun ekosistem. Ceuk jalma-jalma harita. Nyada satadina mah
Oray di payahan teh bongan we, matak bahaya ka jalma. Cik pagawe, da meureun rumasa kungsi ngagebug oray nepikan kapae. Jih, sa tadi nama ngala bangkong teh dumesok loba nu resep mais bangkong. Ke mais daging bangkong keur piubareun teh. Kitu tak tage. Cek nu sejen deui. Boga alesan sewang-sewangan. Tapi cek Mang Lendra lain teu meunang maehan oray. Lain teu meunang ngala bangkong, lain teu meunang ngala manuk, lauk jeung sajabana, ngan bae sagalana kudu tartib, luyu jeung hukum kasaimbangan alam. Kitu diantarana. Nyodo, mungguhing naon-naon oge cenah. Nu aya di alam, eta teh tiasa dimangpaatkeun ku manusia teh atuh. Namun sagalana kedaya aturanana gitu. Pokona manebihan kasarakahan pang-pang gitu. Alam reksak teh mun urang talobe ukur tiasa ngamangpaatkeun nae wungkul jeung ukur ngaluluguekeun kasarakahan jangan kauntungan wungkul dugi ka alam hancur. Kitu panginten teh. Akibatna turunan-turunan urang teh kabagian ripuhna kabagian ruksakna kitu. Da eta akibat kasarakahan umat manusia. Ta ieu nu dicegah teh sumur kasarakahan kitu nu moyo ge. Cek Mang Len. Mang Lendra nyarita kitu harita para wargi sadaya. Ai juragan Bendarawadana harita teh. Tuluy nyarita deui. Satuluyna kaula hayang. Sangkan garapan nyaatkeun ranca ulah nepi ka bolai. Ngan kumaha carana sangkan sakumna pangeusi alam. Kaasup nu caricing di alam gaib. Ulah ngarasa rugi ku patekadan urang. Cing Lendra. Sugan Andika boga pamanggih. Kaula menta kamanangna Andika. Kaula menta pamanggih Andika sugan jeung sugan. Dari luang teh datangna tibada urang deuleu Lendra. Sugan jeung sugan Andika boga pamanggih ngeunaan hal ieu. Tah kaula ayeuna moal nepi ka ngeureunkeun ieu pagawean. Ngan kumaha carana pagawean ieu jalan, tapi anu gaib ulah kaganggu. Cing sugan Andika nyaho carana? Saur juragan Bendarawadana. Waktosna see para wargi.